Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, palawati ahli pangaosan sadaya hormatan simkuring. Langkung pipayun simkuring dasi hapunten anu saagung-agungna. Wirehi dina pangaosan anu ayeuna salaresna ieu sanes jadwal simkuring. Kalaresan jadwalna ukuran sadaya kersana sadaya namun gelaran anjeunna nuju kaperyogian. Anjeunna nuju ngawihkeun di Bandung kalasan nuju maket sauna tadi wayahna kitu ya wayahna pakalebatkeun pambadalankeun pangaosan dina ayeuna. Alhamdulillah simkuring paminten teu aya jadwal biasa nyempatkeun waktos biasa silaturahmi sareng bapak-bapak ibu-ibu para pemuda-pemudi sadaya wargi ahli pangaosan di dieu. Mudah-mudahan baik silaturahmi atanapi kupatepangna urang sadaya dina ieu pangaosan sing janten sababian urang sadaya dipanjangkeun yuswa Allah Subhanahu wa taala oge urang sadaya senantiasa digapurkeun diseureurkeun dina rezekina urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna ngahaturkeun nuhun wabil khusus ka pengatur waktu penjajah acara oge deui ka ketua DKM di dieu bapak-bapak ibu-ibu jamaah sadayana dina ieu pangaosan. Haturkeun nuhun kasadayana anu parantos ngangkeun simkuring dina ieu pangaosan. Mudah-mudahan sanes kanten kasayan bapak-bapak ibu-ibu para pemuda-pemudi sadaya dibalas ku Allah kalayan balesan anu berlipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para wargi ahli pangaosan sadaya, upami urang menghetang wakos alhamdulillah dina wengi ayeuna wengi Sabtu urang sadaya ayeuna parantos lebet dina pertengahan sasi Dzulhijjah. Wirehi ayeuna urang sadaya parantos lebet kana kaping 16 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Berarti bapak-bapak ibu-ibu jamaah sadayana kirang langkung 2 mingguan deui atanapi 14 dinten deui urang sadaya bade menyambut bulan anu mulia, pergantian bulan anu mulia sekaligus pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan bae Allah maparinkeun ka urang sadayana panjang umur, oge kasehatan, oge kasalamatan sehingga urang sadaya tiasa didukikeun kana pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para wargi jamaah pangaosan sadaya kumaha ramang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalayan dipaparinan kasehatan anu sangat luar biasa. Oke deui upami ningali kana cuaca ayeuna teh nuju musim naon ya teh? Musim hujan. Tapi walaupun cuaca, walaupun kondisi nuju dilanda musim hujan, bapak-bapak ibu-ibu teu aya sedikit pun rasa naon, rasa anyakal atanapi teu mengurangi kana rasa semangat. Alhamdulillah semangat anu sangat membara. Itu ya kesemangatan bapak-bapak ibu-ibu kali para pemuda-pemudi sadayana biasa hadir dina ieu pangaosan. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sadayana kenging ilmu anu seueur barokah manfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna masih aya dina suasana bulan Dzulhijjah dina dinten mingguan anu kamari bertepatan sareng kaping 10 Dzulhijjah. Urang sadaya parantos ngalaksanakeun kana salah sawios parentah di Allah Subhanahu wa taala. Wirehi nyaeta ngalaksanakeun ibadah kurban. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sadayana anu ngiringan bagian daripada kurban dina taun ayeuna kurban asih ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke kaurang anu teu acan tiasa, anu teu acan mampu, teu acan gaduh biaya, teu acan gaduh modal. Panginten umargi keterbatasan kunaon teh ku materi mudah-mudahan dina taun payun urang sadaya biasa melaksanakeun ibadah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bari naros rumah masih kene seueur daging kurban.
Araya keneh gitu ya. Oh. Nah, berbicara masalah kurban sangat luar biasa kanggo anu tiasa ngiringan kurban. Tapi di balik eta kanggo jalmi anu teu tiasa kurban sok ngaraoskeun kitu ya naon teh teu tiasa ngubung kadang-kadang kitu ya naon sok jadi asa hese ngalengkah gitu ya dina pada urang ge hoyong naon teh kurban namun keterbatasan kunaon teh ku materi kemampuan tapi wabil khusus kanggo bapak-bapak kanggo para pemuda mah ternyata Allah itu masihan mempersiapkan lahan amal anu eta amal teh ternyata pahalana sabisareng pahala ngalaksanakeun kurban. Namun eta pahala kurban sanes dilaksanakeun dina kaping 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah sanes, tapi ternyata eta pahala kurban bisa diraih urang sadaya dina samingon sakali bapak-bapak sadayana. Nah, naon nu dimaksa bapak-bapak urang teu tiasa ngalaksanakeun kurban sato teu gaduh, sapi teu gaduh, domba teu gaduh, kitu ya harta ge kitu naon ngan saukur cekap kanggo naon diri pribadi unggul kanggo keluarga. Nah, ternyata Allah maparingkeun lahan amal, nyiapkeun amal anu eta amal teh setara. Ternyata berbanding jeung pahala kurban nyaeta urang sadaya angkat hadir kana tempat pangjumahan alias urang naon teh ngalaksanakeun salat Jumat. Janten saha jalma anu ngalaksanakeun salat Jumat maka pahalana sama dengan naon teh sama dengan pahala berkurban. Ngan beda tingkatanna beda-beda tergantung hadirna urang kana naon kana tempat pangjumahan ka masjid. Saur Kangjeng Nabi disaurkeun anu diriwayatkeun ku muttafaq alaihi saur Kangjeng Nabi gitu ya man iktasala yaumal Jumat saha jalma anu ibak dina poe Jumat guslal jinabati sapertikeun adus junub sapertikeun adus sapertikeun mandi besar teras sumaroha pakaan nama korroba badanatan. Nah, wihandai saha jalma anu angkat atau saha jalma anu ibak dina poe Jumat sapertikeun ibak naon junub teras eta jalma angkat dina waktu pertama angkat Jumatan dina waktu pertama maka eta jalma teh kaya-kaya kurban kunaon ku onta pakaan nama korroba badanatan. Nah, saha jalma anu pak pertamana kitu ya angkat ka masjid ngalaksanakeun Jumatan maka eta jalma kaya-kaya korban kunaon kurban ku onta. Teras deui itu ya saha jalma anu angkat ka pangjumahan dina waktu muka dua maka eta mah pakaan nama korroba bakorotan. Nah, eta mah kaya-kaya kurban teh kunaon cenah ku sapi upami dina waktu anu kadua. Teras deui saha jalma anu angkat kana pangjumatan dina waktu anu katilu pakaan nama korroba kibsan eta jami kaya-kaya kurban domba. Teras deui saha jalma anu angkat kana pangjumatan dina waktu anu kaopat eta jalma pakaan nama korroba dujajatan eta jalma kaya-kaya kurban ku ayam jago. Gitu ya. Teras saha jalma anu angkat kana pangjumatan kitu ya dina waktu anu kalima maka eta mah pakaan nama korroba baidotan gitu ya eta jalma teh kaya-kaya kurban kuno gitu ya naon ayam. Nah, rumawi bapak-bapak para pemuda gitu ya anu aya kewajiban ngalaksanakeun Jumat angkat ka masjid angkat kana tempat pangjumatan teh ulah pabeurang
supaya naon supaya urang teh naon teh meunang pahala kurban kunaon teh kuonta lamun papeurang-peurang ada kuat imam naik kana mimbar atuh moal meunang pahala naon pahala kurban kuonta leres da da geuning Allah ge niwarang ka urang wabil khusus ka hade cenah poe Jumat mah kadah dikhususkeun kami ibadah urang kadah maksakeun dan naon mah da Jumatan mah teu ngage biaya henteu nya henteu ngage artos henteu paling naon we sodaqoh meureunnya kitu henteu sugan lebet ka masjid ngage karcis ngage tiket waas meureunnya waas lamun masjid ngage tiket kitu ya setiap masuk misalkan 50.000 keur majalma teh hoream ka mana ka masjid ditambah aya naon deui aya karcis aya tiket beuki hoream tuh peureureun ibadah Jumat teh teu make biaya maka urang teh kadang maksakeun kahadean angkat kana tempat pangjumatan teh kadang henging keneh kitu ya ulah balap-balap jeung naon jeung adan gitu ya da geuning cenah disebatkeun kieu incuna setan datang pang naonna pang panulina balik panggeulana eta teh incu setan cenah ya nya kana pangjumatan ingin pang panurina ari balik panggeulana tah eta teh naon cenah itu setan tah keur urang mah sing bisa naon sing bisa ngagunakeun waktu kitu ya wabil khusus dina poe Jumat maki kan poe Jumat teh sayyidul naon sayyidul ayam tah eta mah panghubungan wabil khusus kanggo bapak-bapak kanggo para pemuda ternyata ketika urang teu bisa kurban dan teh keterbatasan ku kemampuan keterbatasan ku naon teh materi maka ternyata urang hadir angkat kana pangjumatan dina waktos enjing kene maka urang teh kaya kurban ku naon cenah ku onta teu ku onta ku sapi teu ku sapi ku naon ku domba teu ku domba ku hayam jago kitu yang paling naon tah ieu kitu ya korban ku enou atunya sabaraha kitu ya lamun dibandingkeun harga onta jauh gitu ya jauh berbeda. Nah bapak-bapak ibu-ibu sadayana umawi urang tong salempang Allah itu maha adil nyieun amal teh teu hiji leres teu numawi kitu ya disaurkeun ku saha Syekh Ibnu Athaillah dina kitab Al-Hikam Allah nyieun amal teh di warna-warna henteu salat rukun henteu coba bayangkeun lamun parentah Allah teh amal teh salat geus henteu aya naonna urang teh kan aya salatna aya puasana bapak-bapak naon teh milari napakahna leres teh ibu-ibu siap jantan naon teh ibu rumah tangga melayani suami tuh gitu ya seueur amal anu bisa dijadikeun ibadah kadituna meunang pahala di Allah Subhanahu wa taala asalkeun urangna naon kreatif urangna daek gitu ya urangna daek insyaallah lahan amal anu bisa diatur ku Allah teh kacida seueurna termasuk ayeuna urang calik di mana di masjid ngupikeun naon ieu pangaosan walaupun jeung paribosna bari naon gitu ya bari barang kuat teu sawios bari naon deui gitu ya bari udud mangga gitu ya ngan kahade gitu ya tong terlena gitu ya hadir ngumpul udud ngumpul ari pangaosan teu dipupingkeun gitu ya jadi urang teh kuing teh sing naon cenah sing boga bebekelan ulah nepi ka pangaosan teh barho bubar naon pokok naon nu tadi teh anu disampaikeun teh gitu ya duka masalah naon teh gitu tapi sakedik sasieun sabeunyeun urang teh kan jadi jami teh ibu bapak sadayana saur Kangjeng Nabi kun aliman au muta'alliman au muhiban au mustami'an kudu jadi aranjeun teh hiji sebagai alim jalma anu berilmu jadi alim tukang ngawuruk gitu ya ngajarkeun ilmu nah lamun teu mampu teu bisa sok jadi muta'allim jadi santri anu belajar teu bisa jadi santri sok jantan muhibin jantan anu cinta resep kana ilmu
teu bisa jadi muhibin tiasa jantan mustami kitu ya jantan anu ngupingkeun pendengar setia leres urang kakumpul sok bapak-bapak kitu ya nuju orang kitu ya tos pada terkenal sok jantan pendengar setia wakepoh cenah leres dan teh aya dongeng anu kaciranaonna ramena nepi ka hampir unggal waktu urang teh teu poho kana jadwal siaran naon wakepoh dan teh jadi pendengar setia kapumpul can naon teh can rame ku aya TV nu aya naon radio gitu ya umawi tah urang oge gitu ya jadi pendengar setia teh sing ngelehkeun dugi ka naon gitu ya ulah dugi ka pendengar ilmu ngelehkeun nepi ka jadi pendengar radio tapi sing bisa melebihi jantan pendengar radio urang teh nya cinta kana ilmu oge deui jantan naon pendengar ilmu ulah sote jantan jami anu kalimah teu jadi alim teu jadi muta'alim teu jadi muhibbin teu jadi mustamiin malah jadi naon malah jadi lalur hejo terang lalur hejo ai lalur hejo resepna kana naon kana nu bahu-bahu leres gitu ya lalur hejo ade gitu ya ulah jadi lalur hejo tah nu janmu kalimah mah eta mah bakal jadi rusak ulah ya urang mah minimal aya dina mustami teu jadi mustami jadi muhib gitu ya maksimalna urang bisa jadi alim jalmi anu berilmu keun we Bapak Ibu sadayana gitu ya da sadayana ge Allah nyiptakeun makhluk nyiptakeun manusia wabil khususna ka alam dunya teh sadayana ge aya dina kabodohan leres wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah ngaluarkeun urang tinu janten patuangan ibu urang la ta'lamuna syai'a urang teh teu apal naon leres tapi kan walau teh naon dibere naon kehidupan gitu ya makanya tingkatan manusia teh kan ketika di mana nuju di rahim atau dina kandungan disebutna naon gini janin tuh gitu ya naon cenah sebutna janin nah ketika naon ketika ayeuna lahir ka alam dunia benten deui namina sanes janin deui tapi naon durriyah atanapi naon cenah tiplun tuh semakin naon deui teu jadi budak wae jadi tumbuh dewasa aya sabun terus jadi sabun kadituna jantan naon jos jantan bapak-bapak jantan aki-aki jantan ini sebabna syekh gitu ya saihun aki-aki gitu ya begitulah proses pertumbuhan manusia ketika orang dilahirkeun ke alam dunya teh sadayana ge kitu ya naon dina kabodohan teu aya anu ningal hiji-hiji acan. Nah, supaya urang naon jadi jalma anu pinter, supaya urang jadi jalma anu berilmu, maka sing rajin urang hadir kana majelis ilmu. Insyaallah itu ya sakedik-sakedik urang bakal nampi ilmu anu kadituna urang biasa diamalkeun. Itu Bapak-bapak Ibu sadayana. Nah, pertama tos ya berkaitan sareng masalah kurban jantan kade ya ibadah kurban teh adalah ibadah anu secara taksisna kitu ya ayeuna ku Allah diparentahkeun ka urang namun kang urang anu teu tiasa anu terbatas kemampuan nyaeta ku ngalaksanakeun ku hadirna nanaon kana tempat Jumat urang teh tos tiasa ngalaksanakeun kan ibadah kurban. Lalu ibu sadayana sajabah dina bulan Dzulhijjah Allah marentahkeun naon? Marentahkeun kurban. Ternyata dina bulan Dzulhijjah teh ibu sadayana Allah marentahkeun ka sadaya jalmi nu beriman sakabeh muslimin wa muslimat anu mampu nyaeta pikeun ngalaksanakeun naon teh rukun Islam nomor kalima ibadah haji. Ibadah haji umawi ibadah haji bahkan Bapak Ibu sadayana ibadah anu panghesekna ibadah anu pangbeurangna ibadah anu pangmahalna leres naon sebab mahal magi urang moal bisa angkat naon ibadah haji lamun teu ngangge naon ya teu ngangge artos teu ngangge cicis
tengange deuk pulus gitu ya, tengange biaya jeung tengange mangdana gitu, moal biasaan katereuseun numawi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban ibadah haji mah ngan diwajibkeun keur jami-jami anu mampu migawena, mampu dina naonna, mampu dina biayana. Oge deui kewajiban ibadah haji teh mung diwajibkeun sanaon saumur hirup sakali. Anapun ayeuna geus angkat haji teras naon deui ibadah haji ka ditu mah hukumna naon sunnah. Da nu diwajibkeun mah mung saumur hirup sakali. Tah dina perkawis ibadah haji kan ayeuna jamaah haji ya ibu sadayana kitu ya, baik gelombang kahiji ataupun gelombang anu kasabaraha kadua sadayana tos beres ngalaksanakeun naon ibadah haji tikawin naon kitu ya, ihram, tawaf, teras nanti sa'i, teras wukuf di mana di Arafah, teras nanti kitu ya, tahallul gunting rambut. Berarti upami gelombang kahiji mah ayeuna teh siap-siap bade naon uih ka mana ka Indonesia gitu ya. Upami gelombang kadua mah angkat ka mana ka Madinah. Tuh gitu ya. Sabab ari gelombang kahiji makan berangkatna pertama ka Madinah heula, tos di Madinah ka mana ka Mekah. Ari gelombang kadua mah langsung ka Mekah tah tos beres ngajikeun ka mana ka Madinah. Kanggo urang Bapak-bapak Ibu sadayana mau ngebahas naon secara panjang lebar tentang ibadah haji. Ngan biasana jalmi anu tos beres, anu tos mulang ngalaksanakeun haji atanapi umroh biasana sok nyanak naon upami uih. Nyanak oleh, nyanak buah tangan. Bahkan urang sok hoyong ka barokah leuseuh gitu ya. Sangat diantos-antos si ibu cenah tos naon ieu ayeuna bade uih cenah mudah-mudahan we susuganan kapasihan gitu ya. Pedah biasana sok nyanak naon, sok nyanak oleh nyanak buah tangan leuseuh. Memang gitu ya naon teh oleh-oleh ge secara naon secara langsung urang bisa wae meser langsung di mana di Tasik aya nya toko naon oleh-oleh haji aya di Tasik. Iya toko anak, toko haji jeung sajabahna bisa wae meser sorangan tapi benten kan ya urang nampi kitu ya di jami anu uing di mana di Mekah leuseuh. Nah biasana Bapak Ibu sadayana oleh-oleh anu sok dicanak ku jemaah haji atanapi jemaah umroh anu sok dihadiahkeun kitu ya ka urang anu teu ngalaksanakeun ibadah haji teh di antawisna hiji adalah kayu irok. Nah, terang kayu irok teh adalah naon kanggo siwak gitu ya. Biasa sok aya. Nu kadua adalah korma. Nah, nu katilu naon tasbih gitu ya. Tasbih. Nu kasabaraha opat cai jam-jam. Nu kalima sok kadang-kadang nyanak buku-buku anu gratis gitu ya, buku-buku gratis. Nah, nu dibahas Bapak Ibu sadayana diantawis oleh-oleh jemaah haji atanapi umroh anu mana kitu ya eta oleh-oleh teh kacida mahalna kacida berharga apa kurang sadaya. Bahkan sadaya ngagaduhan manfaat masing-masing. Mana wae hiji adalah kayu irok. Nah, kayu irok, kayu kitu setiap kayu ternyata tiasa diangge kanggo naon? Kangge siwak, kangge nyusur bahasana teh ya, kangge gosok gigi. Namun ternyata dari sekian banyak kayu anu paling abdol, paling utama diangge kanggo siwak teh adalah kayu naon? Kayu irok namina teh naon cenah? Kayu irok. Emang naon manfaatna urang siwak teh Bapak Ibu sadayana disaurkeun bahwa asiwaku makharatun lil fami mardatun lir rabbi. Siwak itu Bapak Ibu sadayana matak ngabersihkeun kana cangkem kana mulut oge di eta teh matak narik-narik kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Aya nu kantos sosok nggunakeun siwak tah
Nah, katanya mohon dicobian upami naon, upami kenging, kitu ya naon siwak teh sok dicobian. Kumaha raosna, kitu ya raosna kumaha. Sabab mangpaatna kasida agungna. Mana we mangpaat tina siwak teh hiji memutihkan gigi, nu kadua menguatkan gusi, teras deui mata menguatkan kana naon cenah hafalan eta teh ngangge siwak. Nya kitu deui, kitu ya naon ku aya siwak teh mata nguatkeun dina nalika urang sakaratul maut tiasa ngucapkeun dua kalimat syahadat. Jalmi anu sok ngabiasakeun siwak mah dina nalika sakaratul maut teh bakal dibabarikeun dicabut nyawana eta diantawisna. Mumawi penting pisan ka urang sadaya sunnah Rasul teh ngagunakeun naon cenah siwak kitu ya siwak. Ayeuna mah siwak teh geus dicampur jeung odol kitu nya aya naon Pepsodent siwak cenah ya padahal naon nu aslina mah naon kayu batang kitu nya panjang eta teh tah kumaha cara ngagunakeunana berita acan kuninga. Nah cara ngagunakeun siwak teh dicepeng ku panangan katuhu eta siwak teh dimulai ti belah katuhun mulut cara-cara ngagunakeunna teh. Nah kadieu heula tos di kanan katengahkeun tos ka tengah ka mana ka kiri, ti kiri ka tengah deui, tos di tengah barulah dinaon digosok-gosok nepi ka naon cenah lalangit cangkem di dieu ka dieu. Secara lembut bari urang harap kitu ya naon teh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu urang kan sakada asing naon ieu teh kitu nya, ieu teh rokok lain teh sanes rokok kadena eta teh naon eta teh siwak. Anu diamina biasa kayu naon, kayu irok disebat kayu irok, pedah di mana, pedah asalna di mana ti negara Iran disebut teh irok, gitu ya. Eta nu paling afdol. Nu kadua ibu sadayana oleh-oleh nu sok dicana ku jemaah haji, sok dihadiahkeun ka urang teh adalah naon dua, nyaeta kurma. Nah, dari sekian banyak kurma teh kan Bapak Ibu saya seueur naonna jenisna, seueur nami-namina lereseuh. Namun dari sekian banyak kurma anu paling berkhasiat adalah kurma ajwa. Kurma naon cenah? Kurma ajwa. Bahkan disebutkeun kurma ajwa al-Madinah. Eta teh adalah kurma anu sangat disukai ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang naon kitu ibu manfaat ketika urang memakan mengkonsumsi kurma naon ajwa al-Madinah? Disaurkeun dina hadis ternyata aya hadisna ibu sadayana sahajama anu nuang kana kurma ajwa man tasabbaha kulla yaumin sab'a samarati ajwatin lam yadurruhu fi dalikal yaum summun wala sihrun. Nah sahajama anu dina enjing gitu ya sampur-sampur poe ngahmam kana 7 naon 7 kurma ajwa maka eta jami anu mengkonsumsi kurma ajwa eta dina poe eta moal kakeunaan ku racun jeung moal kakeunaan ku sihir. Tuh, itulah manfaat kurma naon ajwa. Jadi sahajama anu dina setiap enjing ngahmam 7 biji kurma ajwa maka dina eta poe jalma eta moal kakeunaan ku naon racun atanapi naon sihir. Numawi dina perkawis kitu ngahmam kurma teh anu paling afdol adalah ngangge bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan saterasna. Kitu cara ngahmam kurma. Upami ngahmam kurma dina bilangan genap ternyata menurut ilmu kesehatan eta teh mata menambah kana gula darah. Upami ngahmam kurma dina bilangan genap seperti mana? 2, 4, 6, 8, 10. Ari urang makan Pak ya naon we dihabak teh gitunya duka bilangan haji, duka bilangan naon. Dan ternyata hadap-hadapan kitu Bapak Ibu sadayana nu paling saya teh ngangge bilangan naon ganjil. Upami ngangge bilangan genap ngahmam kurma eta teh matang nambihan kana gula darah. Tuh, gitu dina kurma ge. Nah,
Kumawi kan korma teh aya khasiatna, aya naona, aya manfaatna. Dua korma binandi hiji naon dan sok dihadiahkeun teh siwa. Nu kadua naon kurma. Nu katilu cai jam-jam. Cai jam-jam. Tos pada kauningan bahwa cai jam-jam teh adalah cai anu sangat mujarab Bapak Ibu sadayana. Umawi disaurkeun ku Kangjeng Rasul ma'u zamzam lima syuribalahu man syaribahu lima rodin sapahullah au lijuin asbahullah au lihajatin qadohallah. Sahaja ma anu ngaleut kana cai jam-jam dina kaayaan gering maka eta nu teu damang bakal naon cenah bakal damang. Janten upami nuju sakit insyaallah ketika ngaleut cai jam-jam bakal naon cenah damang. Auli jukin atawa pikeun zaman ukur naon haus dahaga. Upami dina kaya dahaga teras ngaleut cai naon jam-jam asbahullah Allah bakal nyegerkeun, Allah bakal ngawaregkeun. Oke deui auli hajatin sahawan gaduh pangabutuh, gaduh hajat maka ketika ngaleut cai jam-jam insyaallah Allah bakal jumponan sanes kanten kahoyong urang sadaya. Mawi dina ngaleutna ge cai jam-jam teh aya naonna aya doana. Tos urang teu acan doa ngaleut cai jam-jam. Acan gitu ya. Urang apa ngaleut teh kitu nya ari pasihan gitu ya. Emang gitu ya, bismillah geus biasa, tapi aya doa khusus anu diaos dina naon? Dina nalika urang ngaleut cai jam-jam. Kumaha ibu doana? Nah, ieu saur Kanjeng Nabi, nah diriwayatkeun ku Ibnu Abbas bahwa idza syariba ma'u jam-jam qala ketika Rasul ngaleut cai jam-jam Rasul teh sok naon ngadoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifahan min kulli da'in wa saqamin. Kumaha ya Bi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifahan min kulli da'in wa saqamin. Nah, Allahumma ya Allah inni saestuna abdi as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti ilman kana ilmu nafi'an anu manfaat wa rizqan sareng nyuhunkeun ka Gusti kana naon rezeki wasi'an anu naon anu jembar anu luas. Teras deui wasifahan min kulli da nyuhunkeun ka Gusti tina sanes kanten kana teh kacabeuran tina sanes kanten naon panyakit. Tuh wasakomin jeung tegasna panyakit. Insyaallah sahaja mi anu ngaleut cai jam-jam ku ngagedoan eta saur tadi ge upami anu nuju sakit bakal damang, anu nuju naon haus bakal seger, anu naon gaduh kahoyot bakal dicumponan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Kata lantos gitu ya. Pilih teu kata lama upami kenging na botol aya botol alitnya tadinya aya di seratan doana eta teh supaya naon supaya kurang dibaca aya di serat doana teh gitu ya eta. Nah, itu Bapak Ibu sadayana dua cai naon katilu cai jam-jam. Cai anu naon teh sangat mujarab upami berkaca kana naon kana kisah cai jam-jam eta teh teu aya sanes gitu ya tina kisahna sahatea Nabi Ibrahim alaihi salam berikut bojogna nyaeta Siti Hajar sareng Nabi Ismail. Berbicara masalah kisah Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim adalah Nabi anu sangat naon, sangat diuji keimananana. Allah diberikan cobaan dan ujian sangat berat. Nabi Ibrahim dari mulai naon ketika kecil sampai diangkat jantan Nabi Ibrahim ku Allah diuji ku ujian anu sangat bertubi-tubi. Coba bayangkan nuju alit Nabi Ibrahim naon coba
diparentah kuramana pikeun ngadagangkeun berhala patung. Patungna buatan sabuatan ramana. Ka Nabi Ibrahim sok ieu jualan, ieu patung gitu ya. Ieu barane patung anu teu bisa usik, teu bisa malik gitu ya. Anu teu bisa mere mangfaat, teu bisa mere madarat gitu nya dinaon teu diwawarkeun bisa teh ku Nabi Ibrahim ini diwawarkeun itu teh aya nu naon teh nu pajang wae bebeskeun babetkeun ka mana gitu ya. Nah, beak naon teh berhala teh sumping gitu ka sakaramana ditaros kuramana. Mana Ibrahim hasil jualan tina patung teh bujeng-bujeng naon pajeng teu aya nu meser hiji-hiji oge. Ari geus ayeuna ka manakeun eta? Tuh ku kami dinaonkeun dilalapkeun kana walungan, dilalapkeun ka mana gitu ya eta si patung teh. Nah, bade kitu kan eta teh pangeran. Tah didinya Nabi nyen ujang gitu ya. Naon atuh Bapa eta patung anu teu usik teu bisa malik ku Bapa malah dijadikeun naon pangeran dijadikeun sesembahan. Tuh gitu. Teras deui ketika naon deui ketika masa dewasa diangkat janten Nabi Ibrahim dipuji ku naon teh dibakar hidup-hidup usaha ku Raja Namrud. Raja Namrud coba dibakar hidup-hidup. Disaurkeun dina katerangan ternyata suluh anu dikumpulkeun kayu bakar anu dikumpulkeun karena bakar Nabi Ibrahim teh ternyata dikumpulkeun ke sabulan. Coba bayangkeun. Sabulan Pak naon kami ngadulung Nabi Ibrahim, tapi lantaran Allah memberikan pertolongan Nabi yang gaduh mukjizat ternyata seuneu anu kacida panasna bisa janten naon tiis seuseut. Oh gitu ya. Geuning kulna ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Seuneu anjeun ulah naon ulah jadi panas sok aya mah anjeun seuneu kedah jadi naon jadi tiis. Nu aya Nabi Ibrahim lain kalah kaduruk, nu aya Nabi Ibrahim kalah kana naon tiris gitu ya. Sabab naon teh diduruk ku naon teh eta gitu ya. Tah eta mukjizat. Tos naon deui? Tos nikah. Kan bojona Nabi Ibrahim aya dua, gaduh dua. Hiji Siti Saroh, nu kadua Siti Hajar. Tah, Siti Saroh mah teu ngagaduhan naon turunan. Upami ti Siti Hajar gaduh turun asalnya Nabi Ismail. Ternyata gitu ya, ketika Nabi Ismail nikah ka Siti Saroh sareng nikah ka saha? Ka Siti Hajar jarakna ge sangat tebih Bapak Ibu sadayana. Siti Saroh mah ayana di Madian Palestina, ari Siti Hajar aya di mana? Aya di Mekah. Nabi Ibrahim kedakwah coba bayangkeun jarak antawis Palestina Mekah teh sabaraha kilometer. Nabi Ibrahim tapi aya kacapek. Nabi Ibrahim itu semangat gitu ya. Walaupun naon di zaman harita can aya kendaraan canggih mung tiasa nu ditumpahkan teh naon onta, tapi teu ngirangan semangat tiasa naon uah uih antawis naon Madian sareng Madian sareng kota Mekah. Tuh, nu pada akhirna mah kitu ya Nabi Ibrahim ketika kitu ya naon teh ketika ayeuna nyumpingan ka Siti Hajar ketika ku Allah geus dipaparinan turunan murang kali teh saha Nabi Ismail. Nah, Siti Hajar sareng Nabi Ismail teh ku Nabi Ibrahim disimpan di mana? Di Mekah, dikantunkeun sabab Nabi Ibrahim dakwah ngan saukur di bekalan salib. Nah, bekal eta ternyata teu cukup sehingga Siti Hajar kitu ya naon seet bekalna. Murang kali eta sa Nabi Ibrahim ceurik kitu ya, bahkan persediaan naon ge kitu ya makanan tos teu aya. Dugi ka pada ayeuna mah Siti Hajar teh milarian naon tuangeun milarian cai gitu ya ka mana ka Bukit Sopa gitu ya. Di Bukit Sopa teu aya di ka mana ka Bukit Marwah. Di Marwah teu aya ka Sopa deui dugi kana teh 7 uihan nu mawi tidinya disyariatkeun naon teh sa'i gitu ya. Di antawis rukun haji teh aya naon? Aya sa'i nyaeta naon teh leumpang di mana? Ti Sofa kamar Marwah kalayan 7 uihan. Tah asana teh tidinya kisahna Siti Hajar jeung Nabi Ismail. Nu pada ayeuna mah kitu ya. Siti Hajar ningali aya naon aya cai bocor kitu ya tihanapeun naon? Tihanapeun taneuh cak teu naon? Sampean Nabi Ismail.
Nah, sahur Siti Hajar gitu ya. Zami gitu ya. Nah, wah cai geus ngocor maka dirinya sebatan cai jam. Tuh gitu ya. Dugi ka ayeuna cai jam-jam itu can pernah naon saat can pernah kering. Itulah gitu ya barokahna kota Mekah aya naon cai jam-jam walaupun dinaon di stop gitu ya walaupun dicanakan ku jutaan jamaah haji tidak menghabiskan caina teras kaya. Tuh cai jam-jam nu kaopat nu sok dipaparikeun ka jamaah haji teh naon tasbih. Osok kapaparina tasbih osok. Garang jeung tasbih di bumi. Gaduh, sok diangge tara tasbih yang ieu dikir. Nah, gitu ya. Tasbih teh tuh seueur cenah. Teu kaetang. Mun tasbih seueur tuh. Tasbih teh ternyata Bapak Ibu sadayana itu adalah alat anu sok diangge dikir kurang leres. Nah, ternyata Rasul membolehkan tasbih diangge naon dikir teu larang. Da geuning aya sebagian golongan anu nyebatkeun bahwa upami tasbih upami naon dikir ku tasbih teh hukumna bid'ah cenah teu kenging. Nah, padahal tos dicontohan ku salah sawios bojona Rasul gitu ya. Bojona Rasul teh sumping ka Kangjeng Nabi nyanak naon cing. Nah, eta bojo Rasul teh nyanak 4.000 biji korma. Nah, 4.000 biji korma dinaonkeun dicanak ka Kangjeng Rasul. Ditaos Rasul teh kanggo naon eta? Ieu kanggo naon? Kanggo dikir cenah ya kanggo ieu gitu. Kanggo maca tasbih tapi ku ngangge naon teh ya? Ngangge ieu naon? Ngangge ieu biji korma. Rasul teu ngalarang, bukan piceun kali itu. Nah, ieu teh bisa dipahami kang urang sadaya mangga boleh-boleh saja ketika urang ngaoskeun takbir, tahmid, tahlil nganggunakeun naon teh tasbih. Namun tetap nu paling utami ternyata Bapak Ibu sadayana umpami urang ngaoskeun tasbih gitu ya. Tasbih, tahmid, tahlil jeung sajabana nu paling utama adalah ngangge jari-jari tangan. Urang mung eta teh ya subhanallah eta lagu utama. Walaupun tasbih biasa yang kenal kamu dikir namun gitu ya ternyata nu paling abdol adalah ngangge tangan jari-jari tangan kumaha maksudna. Nah lagi ieu teh itu ya dipertegas Kangjeng Nabi dina hadisna alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis wa ukibna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustanqatun. Saur Kangjeng Nabi misti kaaranjeun nalika tasbih, nalika tahlil, nalika ayeuna nyucikeun Allah teh diitung ku naon cenah ku ngangge anamil, jari-jari tangan kuramu naon margina fakinnahunna mas'ulatun mustanqatun. Ternyata eta jari-jari tangan nu sok dipake dikir urang teh bakal kitu naon bakal ditaros ku Allah ke di poe kiamat, bahkan bakal diberi kesempatan ke di poe kiamat jari-jari urang teh bakal biasanya rarios itu nu mawi kitu ya jari-jari tangan teh sok gudangkeun di ayeuna keneh kanggo nyeueurkeun kanggo diangge naon di ulah sembarangan gitu nya. Aya teh keur naon gitu nya ngoprek efek keur naon sugan teh keur dikir efek keur ngoprek muncang gitu nya keur nampa dielus-elus gitu nya. Nah, saena kanggo naon diangge gitu yang ngitung naon cenah dikir magi aya kajantenan gitu ya aya kajantenan dina perkawis tasbih kembali kana tasbih kapungkur aya saha gitu ya Abu Muslim Al-Qaulani anjeunna seorang wali di golongan tabi'in ketika anjeunna satu acan tidur teh sok naon ulah dikir heula ngangge tasbih. Nah eta mah ternyata ketika anjeunna kaboboan tasbih eta teh muter bari eta tasbih teh seolah-olah naon teh ngucapkeun subhanaka ya munbitan nabat wa ya dahimas sabat. Eta si tasbih teh naon ngucap gitu ya naon ngomong subhanaka maha suci dan Allah ya munbitan nabat anu tos ngajantenkeun jajadian wa ya dahimas sabat jeung dan anu maha kekal. Sabada naon sabada buga tasbihna masih kene muter
langsung manggil saha bojona gitu ya, dipanggil tinggal dicenah tasbih muter. Nah sapada disumpingan ternyata tasbih eta teh naon deui eureun dina pada ternyata tasbih anu sok diange dikir di alam dunia teh kapungkur kajantenan kitu nyata kantos muter malah mengeluarkan cahaya tuh gitu ya. Eta naon dina kamanfaatan tasbih. Tasbih itu adalah alat anu dimeunangkeun ku Rasul kangge ngitung naon nalika urang dikir. Nganteuna daripada di nu paling afdol adalah ketika urang naon teh dikir atanapi ngingat Allah teh di eta naon cenah ku jari-jari panangan. Sabab jari-jari panangan urang teh engke di poe kiamat bakal ditaros ku Allah oge bakal diberi kesempatan kanggo nyarios tuh gitu. Terus kalimat anu sok dipasihkeun ka jemaah haji teh anu sok dicana ku jemaah haji teh adalah buku-buku gratis anu lebetna tos diterjemahkeun kana bahasa Indonesia namun lebetna tentang akidah atanapi keyakinan anu bertentangan sareng naon kitu ya amalia anu sok dilakukeun ku urang sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Seperti mana isi buku eta teh mengkafirkan tentang orang anu sok tawasulan gitu ya, mengkafirkan orang anu sok naon deui sok jarang kubur dirinya teh. Sabab eta nu ngadepna paham sahatea Wahabi teh gitu ya, anu naon teh ngabidahkeun wuludan, ngabidahkeun teh hari-hari besar. Tah kamu urang gitu ya, eta memang periogi urang terang tapi jangan disebarluaskan cuma kamu kurang unggul sangkan urang masuk we amalkeun sakumaha anu tos dicontohan ku para ulama wabil khususna anu aya di negara Indonesia. Kalayan ngangge madhabna kan madhab Imam Syafi'i upami dina tauhidna urang nuturkeun kana saja Imam Al-Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi. Ilmu tasawufna Imam Syafi'i, Imam Junaidi gitu ya, terus Imam Al-Ghazali jeung sajadina. Insyaallah ketika urang sadaya ngamalkeun kana naon anu tos dicontohan ku urang, insyaallah urang bakal selamat. Insyaallah naon anu dilakukeun urang teh henteu bertentangan sareng anu diajarkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ternyata siga sepele pemberian anu dipasihkeun ka urang ternyata sadaya teh ngagaduhan naon manfaat anu sangat luar biasa. Wihan deui hiji adalah kalimiro, nu kadua adalah naon kurma, nu katilu adalah cai, jam-jam, opat tasbih, nu kalima buku-buku gratis anu lebetna tentang keyakinan akidah anu bertentangan sareng kegiatan aktivitas ahlus sunnah wal jamaah. Nah, katos ieu sadayana ada dilami-lamikeun gitu ya naon gitu ya pilih kabujeng tunuh gitu ya umagi dia cuacana tiris gitu ya rasa gitu ya urang simpulkeun bae gitu ya dina ieu sasi Dzulhijjah anu sangat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di dieu ngagaduhan kamanfaatan kaistimewaan anu sangat luar biasa. Di antawisna dina bulan Dzulhijjah teh Allah marentahkeun ibadah kurban oge dina bulan Dzulhijjah Allah marentahkeun pikeun ngalaksanakeun ibadah haji pikeun jalmi anu mampu. Mudah-mudahan ilmu anu parantos didugikeun sing janten ilmu anu barokah sinareng manfaat wabil khusus kami dari urang sadaya umumna kanggo anu sami hadir dina ieu majelis ilmi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi mudah-mudahan urang anu masih keneh terbatas kemampuan terbatas materi dina taun payun mudah-mudahan biasa ngalaksanakeun ibadah kurban oge urang sadaya mudah-mudahan dina taun dirahabae Allah maparingkeun resahkeun urang sadaya biasa ngalaksanakeun rukun Islam wa kalimah nyaeta ibadah haji ka Baitullah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu paminten anu biasa kadugikeun hapunten anu kasuhun tina sanes kanten kalepatan bohili aya resna eta mah hakikat sumik ti Allah upami aya lepatna eta mah estuni tina kabodohan diri abdi bade hapunten sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu mudah-mudahan
ieu ilmu para hidup ilsi dan ilmu barokah sinar manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu tutup doa wal muwafiq ila qaumil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian ini mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.